kumaha buah mak ya abi uy mak Ah, hari nengan ojek apa di Lempang ah? acan di Lempang jauh terus kaburu-burit kita tapi apa kasih Biasa ojek ke Pasir Heri. biasa kadang apa dia badai uin kan itu kan Cibatu. Oh ya, ayo tuh. Lalu Emang parang lingnya ayo ka dieu, lami kene ieu ah. motorna parem. Coba duh ieu harieun teu kareueun. Tinggal kira bensin sini. Ayah itu bensin lah. Apa kira Yang gerak. Coba kopi puri kieu ah, dieu. Angkernya. angker pu bori dia mah. Ieu na. Nah tuh. Ayo tuh gawat cobaan di sana dia. Ini bisa buru lah, jalan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Di. Itu alhamdulillah ya. Ayo. Buat. Ini. Dia banyak ah. Oh, mohon atuh. Tunggu ka teh. Ieu ngalawatan kuburan. Oh, bener banyak. Sebarang atuh ieu. 20.000. Nah, tuh. Berapa ya kan mohonnya? Mun baik terang berarti. Ini jalannya jadi kieu. Balik 20 tahun dia terbalik ka dieu. Duh, jangan lagi jadi dua yuk. Kanu mananya, kanu luhur apa kanu handapnya? Kode. Kanu mana mai jalan nak? Handap bro ah. Ini jam sabaraha buat maghrib. Mau kapitingan ieu urang euy. Geus maghrib deui, coba teh mga batre. Ayolah, mangke we. Di sono ka emak, anu dina panggil. Mak, asep kuing, Mak.
tadi pas balik ke pasar ge anu ngojek ka urang. Urang mah di Dit. Ngomong nama pas balik ke Riau. Eta indungna tina ka pasir eurik. Duh, Dit, main di bejaan. Naon Dit? Eta nu ERT ya budak palin. Urang teh apal. Urang nya nganterkeun bae ka ditu. Buka betingan gitu nih. Poek itu kalari aja. Mana ya kalari, aduh. Jang obor, mana poek ieu. Duh, di mana we kalarinya? Tah geuning manggi ye. Duh, tapi basa ya kalarina. Urung moalnya. Duh, iya meni sunyi malam naon buahnya iya. Coba geus lila teu nincak ka dieu dia meni tari iseun kieu karareung. Aduh. Ma, iya asep euy ma, tapi sangsara teh aya obor. Duh, asa meureug punduk coba iya. Coba iya meni eueuh jelema aca nu ngaliwat punting. Kumaha tuh iya? Nah Dit, budak teh ngajing-jirigan bae. Teu eyar. Mangkani ieu jauh kene ka pasir eurik lembur urang. Coba teka tingali jalan apur aya oray ya bage ieu duh. Maha atuh ieu. Punten yang nyeri ngalangkung. Punten. Budak kasasar ya. Mana kata di sorana ini ya? Tidak. Tak tidak ada di sorana ini. Tunggu dia ya. Tuh, jangan lah, keringat. Saya udah kenapa? Ini. Astagfirullah, naon eta? Duh, bro, wacah tangkalan oyak-oyak sorangan. Ih, setengah hati ya. Panggil anak. Dek. Ih, itu naon? Dek. Dek, kunaon di dieu nyalira geuning? Wengi-wengi. Dek. Jurik, tolong. Jurik, tolong. Sunyi. Sarua. Murid kieu gitu. Ayo balik ah. Balik ah. Jurik. Alhamdulillah. Mana turun kitu euy. Aduh. Alhamdulillah, itu memang kok kiri.
Ma, assalamualaikum ma. Ma, ya asap uy ma ini sono ma. Ma. Mau kemana ya ma? Ma. Nanti dikunci. Ma, ya asep uih ma. Assalamualaikum ma. Kemana emaknya? Emak. Ma, ya asep uih ma. Udah milih acan. Tapi akhirnya Mak, kemana di kamar lagi mak? Kemana di mana jatuhnya? Ya asep pun mak. Mak, gening emak ngareureuwas. Aduh. Gimana tuh milih-lila teh mah menicangkeun nyari beug sosongketeun. Mana itu balik-balik kunaon deh. Campurannya ma, abi ka karamulang. Lain abi teh sono, abi ge sono ka emak. Ma geuning tarari izki ye ma. Man teh sehat apa? Yang bapak panggil jeung maneh jang. Nya ma, iya abi geus mulang. Hampurannya ma. Emang geus nyiapkeun satahun ka tukang jeung maneh teh datang-datang ayeuna aya. Iya lapar. Nyanyi. Abi saling heula cara pe je banyak ieu lapar. Hareudang je mah kecil. Aduh. Bati. Aduh, meni ieu nyamuk. Astagfirullah. Di ageng batik. Alhamdulillah patepung lawu jeung emaknya jang. Sok arek dahar masing wareg, da marek istirahat. Apa tadi tadi udah curi je bageuna. Sieun. Ngora. Aneh. Murid udah bae lewat atuh. Dulu ah. Ma aya syariah. Orang oge syariah tunduk.
Nah, itu pak kelombrang. Ucing paling ge. Saredi tunduh. Jam sabaraha ieu? Emak tengah udangkeun. Sare tiba aja bayi duh. Aduh. Yuk, coba jam sabaraha ieu beurang. Coba can dibuka ieu lerekan emak duh. Tuh yang canggih dengan heueuh. Emak tengah udangkeun pulang ka beurangan. Mak. Mak. Duh, emak ka mana eueuh? Mak. 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 Aduh, kemana emak? Ih, dia geus baleres piring tepak dahar. Emak tau diberesan. Mak. 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 Apa keur dicai emaknya keur mandi? Beda eueuh. Dapur tau emak oge dapur ge ieu diisieun ngaweuna oge. Lah, kacai heula lah. Mak kemana nangis ya kieu. Mak. Mak. Duh, kenang hayam tau emaknya. Menambang hayam. Mak. 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 Duh, kemana emak? Kenang hayam ge kemana sih Mak? Mak. Saya ke warung teh ini sugan aya di warung keur meuli naon sugan ka warung tanyakeun. Di mana emaknya? Buah di warung. Assalamualaikum. 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 Asa kena Asepnya. Mohon. Gening emut keneh. Asep nama Armi kitunya ieu teh. Mohon teh. Tos sabaraha taun ya tos temulang-mulang teh aya lamina kitu. Aya 20 tahun mah teh. Dilebet atuh Sep. Kopi-kopi bae mah aya tuh. Mohon atuh. Teh. Sep atuh ye kopina heula nya. Wangi ngarepot teh. Ah, kadar kopi hungkul. Atur nuhun atuh. Ari Asep teh wengi kulam di mana anu leres? Bumi sareng emak. Tapi pas abi ugah enjing-enjing emak teh aya. Manawi sugan ka warung ngadia aya emak. Masaha Sep? Mak Armi. Ari Asep teh terang kitu. Naon kitu?
Pokoknya Armi tos maut 2 tahun kan. Leres teh. Mohon. Oke kisaran abi. Ah piraku abi masa terpercanten. Umi sareng abi. Saya piraku terpercaya ka bibi. Ya mah Armi teh tos maut 2 tahun kapengker. Dan emutan Asep tuh uih nak kunaon atuh Asep teh minum uih. Ya teh, abi teu percanten nama. Wong ibe kulem sareng abi. Malahan masih hantuangeun ka abi. Ngan nyarios kieu emak teh. Emak arek istirahat heula, emak geus capek. Nungguan maneh sok berek barang tuang mah. Gitu. Terus emak teh kulem ka kamar. Tapi pas abi buka enjing-enjing mah teu aya. Pan abi ka dieu teh milarian emak, manawi aya di dieu di warung. Aneh. Koma anak teh semangat tuh bilih teh percanten mah makamna di sisi sawah. Di lah teteh mah heureuy bating aya di sawah. Ka abi aya ka sawah di teangan emak bisa aya di sawah. Aduh Asep mah teh percanten bae ka teteh. Nya atuh nya teh abi bade milarian emak. Oh mangga. Mangga atuh nya teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke ningali Mak Armi. Saha, Armi. Mohon. Dari mana Asep budak nama Armi? Mohon. Dari mana Asep? Naon? Armi. Naon? Ah, bohong apa gimana? Jangan ke sawah. Dan di badan teh percaya. Kabeh ngomong ke mama awat. Bating aya di sawah. Mak. Mak. Marmi. Mak. Jang. Di gerasa kedap. Keur ngalon naon di? Sebelut, Jang, ningali emak abi teu Marmi. Marmi. Heeh. Kapan Marmi mah tos maot kapungkur. Aduh, kabeh-kabeh Marmi maot. Kabeh-kabeh Mak Armi ngobrol maot. Benar. Tos lami dah. 2 tahun asa nama. Aduh, sarua berarti si teteh warung ieu kabeh-kabeh jeung si bapak itu kabeh-kabeh ngobrol maot. Abi kudu wae neneangan suluh kieu lah, deui bapana meni memawaan ka dieu teh da euy. Kudu meni dia bapana apa teh? Aya si Asep dieu. Neangan maaf. Kabeh-kabeh ngomongkeun imah maot. Penting mah aya di imah, arek ditempo lah ka imah bisa aya ukur sare di imah. Mak. Marmi, Mak. Mak. Loh. Wah, bener diomongin ku batur Mak. Mak. Bener tapi Mak kemana atunya ieu? Wah, bener diomongin ku batur ieu Mak. Mak. Duh. Geuning heueuh emak kemana atunya? Wah bener udah mau ku batur Saha atuh penting nu ngarupakeun emak? Duh, jemaknya emak eueuh. Kabeh-kabeh di mana-mana tayangan eueuh. Batur kabeh-kabeh ngomong-ngomong maot. Aduh, jauh-jauh orang ngumbaran 20 tahun teu panggih deui jeung emak ieu. Tapi asa percaya tanyakeun lah ka warung lah. Ka warung tanyakeun deui urang mah. Jadi si Asep Mak Armi balik tahun-tahun. Aya puguh tadi, adinya kakak Ima nananyakeun. Cenah peuting ge cenah barengan sare. Aya cenah kitu. Aduh, nyadi. Tuh karunya ku abi mah kana dia teh cenah ningali ka ditu tuh. Kanan ka makamna ka ditu ku abi tuh, ka deket sawah. Iya, nu lurusna. Iya, Kang. Aman. Ini Asep ya Asep. Mohon putra Mak Armi. Iraha balik Asep. Oh ini kan nembe milarian sawah Mak Armi teh aya. Mohon di teh Mak Armi tos teh aya. Aduh Asep papan namanya teh ka sawah teh milarian ka ditu. Milarian nuhun tapi
Kak saudara nyalakeun marmin teh maot nular marmin maot. Nah, bapak anak kosan maut mah Armi. Ya Sep, mata bener geus maot geus 2 tahun. Ayeuna pamili lamun marmin terus maot. Gimana atuh makanna? Da abi teu percaya keneh ayeuna ge soalna ini ge bobo jeung abi. Ya Sep, marmi teh ngeten bae ka manen, kageringan. Naon maneh teh balik-balik. Pokok keur ngabang-brangkeun hate abi teh tas kanyerian ku awewe. Nyamber eda mengeserda cager ti hate matak abi mulang. Nya bari inget ka emak. Heeh tuh dah. Ku abi di bejaan ge teu percaya bapana tah si Asep teh. Abi teu percaya nama uang ge teh udah jeung abi bobo masihan tuangeun jaba gitu. Ayeuna mah kieu upami Mang Armi tos maot di mana makamna? Ayo bapana tuh Di Barohong. Satu hayu lamun teu percaya mah Sep ulang dateukeun ka makam. Mohon atuh hayu. Tuh Sep kuburanana, anu mang moal nepi ka kuburan rek balik lah itu suruh rek dibereskeun. Oh nya mohon atuh nya Kang, nuhun nya. Mohon. Duh, teu sangka bakal papanggil jeung si Asep geus 20 tahun. Ela teu balik indungna geus eueuh. Mak. Mak, ya emak kuburan anak itu. Murah Asep Mampura harinya tekan antunkeun abi ya Asep mulang sono ka emak tapi emak geus teu aya ngampunkeun mah masih tenang sampai mati selamanya mah mulang deui da percuma mulang ge teu aya mah tapi tulang cieung teh eta saha Sep nunggaran yang kali curangan mah Jig Sep adi mane tulungan di walungan palid Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa tekan loncengnya. Nah, Kameramen, Sim, lampu, Lampu. cerita penata cerita musik ya udah ada Bujang Tunggara, pengalamannya lumayan melelahkan, menguras tenaga, menguras air mata. Aduh di makam swak takut sampai meriang 3 hari. Aduh oleng makan pemirsa makan kali kita ke pesawahan lagi ke Dungbeo makan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.
Punten. Assalamualaikum. Ya mau apa dulu mana berdua kurang cikuya. Mana? Masuk ya. Itu berang nanti. Nanti ya. Tanggung malam diketat tanggung malang kok. Iya. Akhir. Kecil ku asli. Main nak dia malik nanti orang malik nanti. Heeh. Kalau bisa uang tapi. Duh, adik guna naon. Melotot. Arep dalam puna. Udah. Kita baikin di. Buru bos ngapain minum? Duh, dekat ciri ya. Asap. Biar itu. Udah. Kadi lompatna. Bapana. Kang, Yup. Asep mana? Itu balik. Ini si Asep. Bu, Apa mendatang emak dengan sang emak itu siap aya coel ngabandi sambal geus nambruk. Nang nyieun mah bisa tahu gitu. Tempo iya. Kuat. Mitos maut 2 tahun 4 pongker ada anak ya. Heeh. Kumaha? Kumaha tuh? bari balik. Bari. Kita balik ini nama si Allah.